pingani atan naos seurna obat perkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala musanifu wa mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Naso ihu amatun ari ye nasihat anu umum. Wa min qabahil adati sareng eta tetep ti antawisna pirang-pirang adat anu goreng aya daun deui. Ayastamila ari yen tamake saha atil midu murid kita bagoirihi kana kitab lianti itu tilmid au mirsamahu atanapi alat ngagamarna itu tilmid bigoiri idnihi kalawan lianti idina itu tilmid au yajida atanapi mangihan itu tilmid pitoriki di jalan syai'an kana hiji perkara doian anu kasia-sia paya tamallakahu mangka ngamilik tilmid hu kana itu se wal wajibu sareng ari perkara anu wajib alaihi ka itu tilmid eta ayaruddahu yen tak mulangkeun itu tilmid hu kana itu se ila malikihi ka jalma anu ngamilikna kana itu se wa aedon deui ayastairo ari yen tang nginyeum itu si tilmid syai'an kana hiji perkara payugoyiruhu mangka ngarobah itu tilmid hu kana itu se aula yuhibbu atanapi teu mika cinta itu si tilmid ayu idahu kana yen tang ngabalikeun deui itu tilmid hu kana itu se ila sohibihi kana anu bogana itu se wa minal adatil makruhati sarang eta tetep antawisna adat anu dipikangewa aya don deui ida suila di mana-mana ditaro saha al waladu budak ayujibu mangka yen tang ngajawab itu si walad bitahriki ra'sihi kungusikeun sirahna itu si walad au katipihi atanapi walikatna itu si walad au yusari'a atanapi gagancangan itu si walad ilal jawabi kana ngajawab wal mas'ulu jeung ari anu ditanya eta goeruhu lianti itu si walad minal aibi eta tetep ti antawisna kacacadan ayuh mila ari enta ngangurkeun saha al walalu budak koso sa'rihi kana neuteuk rambutna itu si walad au halqahu atanapi nyukuran itu si walad au tamsitohu atanapi nyisiran itu si walad hatta yatula sehingga panjang itu sa'ri wa yakunu jeung aya naon mandoruhu tempat paningalina itu sa'ri eta kobihan goreng wa aidon jeung deui ala yukolima arientah teu neutekan itu si walad adfarohu kana pirang-pirang kuku nah itu si walad hatta tatarokama sehingga nyarucu nyarocok tahtaha dina sahandapeunana itu adfar naon al ausahu pirang-pirang kokotor walayak tasila jeung yen tah teu adus itu si walad atanapi mani nya aula yubadila atanapi henteu ngagenti itu si walad siabahu kana angoanana itu si walad hatta tahruja sehingga keluar minhu ti itu si walad naon roihatun ambe kari hatun anu dipikangewa segitulahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna tereh tamatnya salit dua kalian ngaos deui lah sakalian ngaos deui terus tamatnya mudah-mudahan urang sadayana sing diistiqomahkeun ku Gusti Allah dina jalan sae. Oke, mudah-mudahan
urang sadayananya sing tiasa ngaos sadayananya pidoana di abdi sing tiasa ngaos pidoana ti sadayana abdi sing tiasa ngaos gitu. Kayak panginten tos tamat jilid ieu lajeng kana jilid 2. Insyaallah dugi ka jilid 4. Tapi jilid 4 teh kanal teuing jilid ka 3 siap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ari teh nasihat anu umumnya, nasihat teh papatah kitu nya papatah keur urang. Eta tetep ti antawisna adat anu goreng cenanya nya kitu deui. Ari enta make cenah murid kana kita beliana. Jadi urang make kana kita batur gitu. Aya kita batur nganggur ku urang dicokot dilogatan atau kumahanya. Atau napi aya pulpen ku urang teh dipake tulisan tanpa idina gitu. Teh adat anu goreng gitu nya. Adat anu gorengnya kudu kumaha atuh. Nya antep kita batur malah mun arek nginjem kudu bebeja heula gitu. Atau napi mangihan urang teh di jalan teh kana hiji perkara nu sia-sia seperti di jalan urang teh mangih duitnya taguna diantep gitu antep we gitu ulah dibukakeun antep we. Kecuali lamun nek dicokot kudu disalabarkeun gitu. Oke dina nyalabarkeun teh aya aturan-aturanana gitu nya, aya aturan-aturanana. Kelah dibahas. Jadi lamun urang di jalan mangih kulkas, mangih helikopter, mangih lokomotif antep gitu tong dibawa gitu lamun lain nu urang mah. Ari adat anu goreng mah lamun mapangihan di jalan cokot langsung dicokot di pimiliku manehanana gitu tah tekenging gitu nya. Ari perkara nu wajib ka urang nyaeta urang teh kudu mulangkeun cenah kanu bogana. Lamun teu bisa mulangkeun mah nya entong tong dicokot gitu. Nya kitu deui cenah di mana-mana nginjem urang teh kana hiji perkara seperti urang nginjem pulpen tutupna dipiceun atau mah teh eta adat anu goreng gitu. Nginjem motor knalpotna dipiceun, nginjem motor jokna disoehan atau napi sepiona dipiceun contohna nya. Eta teh tekenging eta teh adat anu awon kitu nya. Saterasna adat anu awon teh lamun urang nginjem ka batur teh nginjem hiji perkara nya urang teh resep teu mulangkeun deui gitu. Resep teh dibalikeun deui gitu, resep diantep we gitu. Eta teh adat anu goreng gitu, goreng patut. Saterasna eta teh antawisna adat anu dipikangewa teh nya kitu deui di mana-mana ditanya cenah budak ke urang gitu nya. Lamun urang ditanya ku batur, "Di mana euy ngusikeun sirah we, digidegeun sirah teh gitu." Mun ti mana tuh ti ditu bari diusikeun sirah atanapi teu ngomong ku sirah we nemalana teh gitu. Erek moal gigidegan gitu tah eta teh adat anu goreng. Atanapi walikatna erek mah mung ning cenah. Sok walikat digitukeun ning tah mung. Teh teh adat anu goreng gitu nya. Nya kumaha atuh kuduna? Kuduna mah ku sora we gitu. Tos di mana? Tawang suti pengker ka kitu we ngajawabna. Saterasna ti antawisna adat anu goreng teh di mana-mana guru urang atawa saha wae nanya ka babaturan urang. Terus urang teh gagancangan langsung ditemalan ku urang gitu. Contoh batur teh nanya ka babaturan urang teh jang tos di mana tapi lain ka urang ka babaturan urang ger urang nu ngajawabna hayo eta tanya terus reporter kos wartawan wae eta teh kenging gitu eta teh adat anu awon gitu. Saterasna eta tetep ti antawisna kacacadan teh ari yen ngangurkeun cenah urang teh kana neuk buuk jadi diantep buuk teh tepi ka panjang gitu teu resep neuk buuk lalaki diantep tepi ka panjang eta teh cenah ti antawisna kacacadan eta teh adat anu awon gitu. Saterasna atanapi urang teh buuknya panjang ruag-ruig tara di sisiran gitu. Sehingga batur teh ningali ka urang teh jijik we gitu teh eta teh adat anu awon nya kitu deui. Urang teh ada ti antawisna adat anu goreng teh nyata di mana-mana ngantep kuku gitu. Kuku diantep tepi ka paranyang tepi ka 70 meter gitu diantep kuku teh.
sehingga nyarocok dirinya teh dia handapun kuku teh kotor gitu, tai segala rupa aya gitu dina eta kuku teh. Eta teh adat anu awon teh kenging gitu. Saterasna ti antawisna adat anu awon teh urang teh taramani gitunya, taramani tapi ka 7 bulan teu mani-mani teh adat anu awon. Atanapi tara ngaganti baju angere baju teh setahun teh eta gitunya, tapi ka kuleuh teh kayaknya sehingga keluar tina itu baju teh cenah ambe anu dipikang hewa bau awak gitunya. Segitu wae nya terus adan ditutup ku wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Satacananya hapunten ka sadayana, abdi mah kieu nya kieu lah nya alhamdulillah. Ayeuna teh abdi teh keur ngeureuyeuh pasaran kilat di dia gitu di lemur di dia. Alhamdulillah neme tamat 8 kitab banginten ayeuna teh. Anu ka abi hungkul mah ari nu ku bapa sareng nu ku raka mah benten deui gitu. Tapi doana we sing kiat gitu, sing kiat ku goda hawa dunya. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus ka diri pribadi di umum kang sadayana ditutup ku Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.